Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya ya emak. Mah kalaban atuh emak. Oh nya atur nuhun. Bade aya naon atuh emak teh? Emak teh aya pamengan kanu jadi nugelis ka ustazah. Iya. Emak teh arek tataros. Atuh emak tong sok kitu kira emok saalit. Oh, Pan aurat. itu sopannya emak teh. Emak teh kumaha diupna tuh? Kumaha? Bade aya naon atuh emak teh ka dieu teh? Mate bade tataros kanu jadi nugelis teh. Nya. Mate hoyong nyareatan nu jadi incu. Tos teu kiat mate kamari emak disiksa terus kate heula emak ditajong tak mate hayang kenaon nah ke seuri. Aduh, emak jadi lucu abi Nah mah. make lucu. Eta emak ngokutang di luar. Oh ieu teh kakari kapangi kutang emak teh cu. Di mana? Geus sabaraha minggu dipaok kudu jadi incu nah cai dibeleg-beleg Lucu lamun atuh gaduh incu. heeh tamantakan emak teh ka dieu teh hayang nyen sarean sesuganan atuh incu geulis biasa. Kenal make seri wae ustazah teh. Emak eta bulu panon atau bulu irung. Iya. Panon mama kan banjir non. Non ieu teh anu sebutna teh anu panjang anu alus teh Anti badai. lain. Iya geuning. Naon ning panjang. Kenal ustazah teh make seri wae ieu mah. Ninggal emak nih lucu. Lucu kenal. Di ujung rambut sampai ujung suku cenah ninggalan. Meni asa beda emak teh kitu geuning aya nama jadi Emak balik seksinya. deui. Jadi balik di kabudak emak teh. Tuh emak tuh. Oh my god, kumaha eta teh emak? Nah, Nah make buluannya. mama teh segala buluan. Oh, eta teh meureunang inspektor UU meureunang emak ke daerah. Mama tuh betis buluan. Oh, Kelek ke buluan. gitu. Susu buluan. Susu buluan. Aduh, kumaha atuh? Saya teh kumaha tuh. Atuh kendai mantakan ayeuna mah incuuna teh kendai antepkeun lah arek kitu, arek kieu ge nu penting mah puasa manehna kemai antepkeun. Nyata mate ka dieu teh hayang minta cai supaya solehah menjadi incu teh supaya dek sholat, supaya dek ibadah ke Allah, supaya dek masak ngabantu-bantu emak di imah gitu. Maksud emak teh ka dieu teh sesuganan atuh nyai geulis bisa ngubaran Teu tiasa ada abi mah atuh kudu kumahanya. nah Kan abi teh kieu jadi naon teh? Saur caroge teh cenah entong eta cenah. Entong naon teh? Entong nulungan batur cenah geungan. gelo cara gitu model gitu Tuh kata pengeluaran ibu batu naon atuh da caroge eta teh. nyawaronya Nya kan salah ya teh ya teh ustazah asli apa gadungan menit apa hukumna enak Ih, apanan pugukeun abi teh cenah saur itu cenah kudu kena kela mate di telak teh asa mirip gitu mate asa wau segera. asa wau mate di telak mah gitu asa mirip saha gitu. Oh mirip Manohara gelis Harap kumaha itu mah. Manohara nih Terus kayak gelis nih Ustaz lucu teh daik teh jadi incu mah tuh. insya Allah Insya Allah we da emak atuh teu acan. kumaha tuh bisa tuh nulungan mak enak mah Pokokna nama panggil we anak makna we lah. panggil ke mana ieu teh Pokokna mah beja heula ka anak mak heula wi heula ka bumi.
mungkin kumaha cek anak emak lamun we anak emak teh hijrah kene meureunang ka dieu deui dibere cai gitu. Jadi enak mau diberi cai gitu. Sok we nama uih heula gitu tah. Sudah mungkin pamprok sareng incu emak mungkin cek incu emak teh meureunang lamun masih kene bedegong noyod kin ka dieu deui dipasihan cai gitu. Diberi cai naon? Dibere awas bere cai jang ke modal. Di moal pokoknya ketik abdi teh jam teh ya. Kumaha tarekan saur abdi mungkin laksana ke emak gitu. Nah, we tanu kedah kumaha dicanak. Cai pokona nama. Cai sakulah. Henteu cai sagelas. Oh, nah ke caina sakulah. Henteu atuh kumaha nyanak jeung kulanana. Emang kabawanya kumaha. Bisi kumaha dicanak cai sakulah. Kalalapkeun ta incu teh. Aduh itong sok kitu emak karunya. Kitu-kitu ge incu emak. Nya atuh upami kitu mah bade uih heula. Nya upami kitu mah atuh mangga atuh atur leungi atur nuhun. Nya ke panginten insyaallah mungkin mak bade ka deui nyanak caina. Mah teh cai-cai acan atuh. Emak meni teh cai-cai acan atuh geura meni jual teh jual we ai emak. Tenan naon cu? Upami kitu mah atuh bade leungi heula mah bade mangkat lah nya atur nuhun Pak Ustazah. Assalamualaikum. Nya mah mangkat lah nya. Oh nya. Aduh eta sia teh gablek pikir eta jual ka urang. Gusti nu Agung dasar nih geus kolot ku maneh sia. Ka ustazah wawanianan teuinganan tak bujur melesit teh baru ku wih deui mak tinggalin ya Allah mak era kalau Gusti Agung aduh dan nyarios atau ka mat mak usulanya gelisnya mak isin kikiran mak kitu tiung ge ditutupan rogo mak ini lucu gitu teman mak euy mas seksi nya mas seksi juk atuh gerak wih mak ya enak mah kieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Abdi Malokdon. Abdi Ustazah. Abdi orang vokal. Orang vokal Qasidah Lockdown. Demi Cintaku padamu, kan ku ikuti ke mana dirimu. Demi cintaku padamu, kan ku ikuti sedirimu. Cinta yang bergelora, bila sesaat tidak berjumpa. mantap, itu ngarang kadaknya dia segitu nah. Sok. Cocok. Bener. Ustazah Lockdown. Aduh, virus. Rasanya pertemuan denganmu seumpama waktu penuh harapan, penuh impian, penuh kasih sayang. Ada mana kita tadi teh Rasanya pertemuan denganmu seumpama duri menikam hati. Rasanya pertemuan Aduh, itu goblok. Bisa. Assalamualaikum.